Saha? Mai teh naon? Cicing kurang ngalah duit jeung emas. Kak, mai kunaon abi? Juk jak anak segera usaha. Mai kan karena reueung ting. Ya naonnya? Sieun teh naon ieu teh ya lo. Ah pindah ka kamar ah. Kieu. Ah. Nah, halo mari. Muka. Ulus ya. Mas Abi tinggal hiji duit arareueuh. Lah ayah. Ayah. Sahanya ka mana jalana? Naon mah garaneng. Mas arareueuh ayah tinggal hiji. Alah sia. Duit eueuh teu nyesa. Atuh, Tempo tinggal ieu nu leutik nu baradagna areueuh. alah kunaon? Teh man giru kaluar. Alahnya aku. Nah itu juga bagus. Isi juga orang nak. Ieu teh. Kan buat mak ieu pangkean duit. Nah, eueuh. Alah sia Jon. Eueuh nu mak duit tempo ya sakieu. 2000-an buku jangan tuh. alah emas eueuh sia Jon. Kumaha sia Jon? Alah sia. Lah. Jon, jeung sepi usah saha ieu teh kumaha? Kumaha ieu emas Jon atuh eueuh. Kumaha? Naon? Ieu duit tuh arareueuh abi jeung emas. Lah, bawa bagongan nu tadi. Ah, berarti bener tuh cek mage tadi anu ngaliwat mana-mana. Tadi tuh lompat naon gitu. Kumaha tuh ya? Biasa diundak nu teu. Lukanya ke urang ngaguran batur ieu teh nya, batur abi. Soe ngaku Kang atuh Kang. Mohon, mangga. Tenang geus tenang. Kayak urang ieu, urang tangannya, Babi, hayu Jon. Yuk, jangan. Yuk. Kamu baguna. Ah, tuh, kapan Om? Eta itu di imah pamajikan leungit duit jeung emas.
Pugus sarua jeung inungna si Jon tah leungit dieu. Sarua kitunya. Heeh. Ngit mas. Urang teh tadi nempan bagong pugu da di imah si Jon teh. Bagong. Dina pantok rugus lagi sakieu aku eta tah. Alah, Cerita. atuh aing kitu mah ayeuna urang teangan lah, lapor lah ka Pak RT. Oh nya ayo atuh. Nya ayo ari kitu mah. Ayo. Ayeuna mah suka we kaetna ayeuna beraya di imah. Sugan arenya. Sugan bagong naik jauh umpat. Bari teangan ieu di ka masyarakat. Siap. Sopong ketrok imah PRT na teh sugan aya sangsare meureun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak RT. Tah aya minta sangsare. Dari guru yang tiga rame. Ieu Pak RT saeuna tah ieu nya bade aya kersaeun piobrolan salit cenah. Naon aya naon? Bugi teh di mah teh mau aya murah darah itu mah dona. Oh, kira gitu. Serius kejadian anak dapat urang dari itu nih orang tua. malah Mangga, ayo. Sok tadi dari ulah weh. Guys. Nah, mohon Pak RT. Lain aya naon atuh itu mah rarieuh tengah puting kieu. Iya, cenah Pak RT, aduh di bumi kaicalan artos sareng emas pinggojo teh. Sareng si bapak ieu odik sana aya ningalian anu teh pararugo sareng si bapak ieu hiji deui si Jon. Kela maksudna teh para rogo kumaha? ieu inung nasi Jon ge sarua kalingitan artos sareng emas PRT. Nah, abi teh teras ningalian ieu aya vakum kita ujungna geset-geset di pamina ieu inung nasi Jon. Kela piraku aya babi ngepet mah di lemur urang ieu. Kata Nah, kumaha ieu Pak RT ieu na salusina solusina. kalasan bikinnya pepenak sareng iwong kami itu iwong oge. Kela atuh kieu urang intip atuh sugan beunang. Tah kitu sae Pak RT. Nya, Mohon kumaha pami kitu tah? Mangga sareng warga kampung PRT ya tuh Nya. mah. Nyalah gitulah sugannya tuh kengingnya pamilaras mah eta babi ngepet. Kami terlepas tingalian mah abi Itu udah perasaan mah aiku maling mah aman lah nya. mohon Dalam orang teh da gerakan ieu posora terus aktif geuning di. mohon Pak RT. Nyalah keuna lah mudah-mudahan sing sahabaronya anu kemusibahan atuh ieu awat tuh. Mohon sing saenganna tuh Pak RT. Mohon. Urang rada di masalah Keuna urang badan tenteun deui sareng nu sanes. Mangga tuh Pak RT. Mohon atuh. Keuna urang badan tenteun we urang. atuh nuhun kan wakosna PRT. Mohon. Kosna gambut tentanya. Saenganna Pak RT nya. Assalamualaikum. Selesaikeun masalah ieu. Mohon. Mohon mangga Pak RT. Assalamualaikum. Salam. Jadi bentar. Jang tempo hasil urang teh bakal beunghar menang loba. Syukur atuh mah ari emak bunga mah. Hayu atuh jang aya nama urang balik isukan urang balanja. Jon itu kumaha mah jeung duit mah teh leungit kabeh. Aya teh keur modal maneh kawin Jon. Rek kumaha tuh ayeuna? Urang teh da beunang selama bagong eta.
Mak, kawin teh jadi, Mak. Lagi kumaha Jon atuh. Urang teh nginjem ka saha ayeuna? Banyak kudu nginjem ka Mang Emok deui mah teh geus panjang hutang teh loba mah teh. Hah? Moal-moal si ibu anu itu kamari ka dukun sia meuli tuyul meureun Jon sia itu teh. Heueuh sia nama urang teh ka si ibu itu. Urang oncog eta bayu aing mah. Bener si ibu itu jika nama kamari ka dukun meuli tuyul sasakobok kecakeun. Urang susul ayeuna mah sia. Mungkin urang susul si ibu itu Jon. Aing mana urang teh? Gacang. Gancang. Kabur si ibu itu nah. Rusuh. Nah, si Cok Irah mengirimnya balanya, ada gawe henteu si Cok Irah teh salah kita boga nah ini lah kudu diintip ya. Duh, ini cangkel ting ieu balanyaan meni loba. Lah, asup tadinya geuning euy si Cok Irah. Ah, ieu mah kudu apalin warga, kudu dibecaan warga ieu mah. Aduh, capek tingkus balanya menang baju, nya mainan budak, nya emas. Menang kamari, menang puting budak. Kabeli baju, mainan budak. Emas ge kabeli. Nyatun, heula kedeung deui ge urang ka ditu. Biru aya. Tah, si ibu kapangis ya. Nu malik mas perhiasan urang sia peuting sok leungit aing teh lieur kamari kadukun. Kamari kadukun peuting. Aing teh sarua lieur eueuh duit 2000-an leungitan. Sarua ieu ibu kala sabar kudu. Mas areueuh tinggal hiji nu leutik. Emang sabar gi mas ibu kitu. Leungitna 5 KB leungit duit KB 2000-an leungit. Mata clear aing teh rek ka dokter tos heula ibu. Kahala ya mitna. Da sarua ieu ge kaleungitan. Urang mah loba leungitna oge. Kapan maneh teh kadukun? Ongko uing teh lieur mata Diintip kamari ge ari maneh kadukun rek naon? Tos heula nya. Ayeuna mah ayeuna hayu urang benerkeun ka Pak RT. Ulah gararaneng kieu di jalan era. Lain masalah eta urang. Naon atuh dukun naon ibu? Moal dia beja eta Pasti erek guguru. pribadi. Erek guguru ka Bagong eta teh. Apal. Bagong naudzubillah min dalik. Aya naon ieu teh, Cek? Sakieu banar urang. Cek aya naon ieu teh? Pokoknya eta Tah, teh Kang rarame wae ieu. Nya abi wengi ka icalannya. Oh, masalah nu penting anu ngepet Muhun. ya. Nya. Kubu Cek abi mah kieu. Abi mah curiga teh ka si Jon bukan nu ngepet teh. Jon saha? Jon. Jon mah putra euy Cek Yo, deui. aya beungeut bangsa teu
budak ibu ada mah Curiga nya ge sakola tapi ka gerbang moal aya beungeut kieu. Geus, ayo bener urang bawa KRT nama saya kemana sekalian. Urang bawa KRT sekalian ini mah. Panjang sia ka mana ke anak aing sia. Cerita dunia heret anak aing sia dihayang sia ta. Cing. Ta anak si ibu ieu Pak RT nyegik Mas Abi ararewo duit 2.000-an eueuh kabeh. Sarua abi ge Pak RT leungit abi mah katingali ieu si ibu ieu kadukun tah apa diintip ku abi oge. Kadukun agak nyegik urang mah. Naon atuh kadukun teh naon sok? Ah yang apal eta mah rahasia pribadi. Apal abi ge apal Privasi lah eta mah. Oh, geus ayeuna mah. Da abi geus apa nu nyegik teh saha? Geus apa? Ayeuna si Jono dikamanakeun ayeuna? Tuh tulung ngambil disiksa sama si John. Sok gancang RT gancang. Benernya bisi bener anak si lain carido. Punten. Anak kurang tuh baca. Ngepet dengan dipanggil. Sok gede larang long. Sana sia teu. Bener deh. Lelap. Oh, siap. Oh, siap. Alah, iya, Pak. Ngeus ulah. Naon? Aduh, sok ya naik. Nah, diwawati. Aduh. Tuh bawaan ini lah. Iya masuk. Salah paham atuh euy. Iya linu malih teh. Sok bawa ke bener. Aduh, aduh. Alah. Kusur. Yuk ke ditu. Lain. Ya mah dika karunya wae. Ternyata Sok ka dieu. Sok diuk. Aduh, aya wae ieu mah. Dika karunya. Yo, dika karunya aduh ieu si John. Dan geus curiga atuh kasih John RT atuh. Jadi kieu tadi abi nyaksian sorangan. Anu nyegik teh Ceu Iro tadi kapan napisan ku abi. jangan izin teh. Wayahna hampuraan wayahna kasih John ya. Jon, hampura. Hampura. John hampuranya. Ya, Hampuranya. Ya sing soleh nya nyampura. Salah paham ya. Tangnya Tah ayeuna mah jadi geus intina mah ayeuna mah geus kapanggih. Mohon teh. Kapanggih ku abi sorangan lah. Mohon. Katingali kasaksian. Kewe urang kutiluannya atunya urang Beres deui. nya urang bereskeun Alam. urang sumpingan ceu irohna kumaha ieuna. Nya atuh kitu nya. Mohon mangga. Ieu karunya tuh coba aduh. gitu. Bunga ting aya nama geus boga duit. beres RT. Ya aku inungna si John di dia tuh. Nya atuh da Nyahoanan nikah si urang John. bereskeun nya. Nah, aya pengeresan aya sih. Mohon mangga. Ceu iroh pun teh nya abi teh sanes ieu ngawaga nya kana waktosna. Wayahna ngiring heula ka bumi. Nya